Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tea geuningannya anu kasep sa Jawa Barat ceuk mah dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejak neraskeun hanca nu katundanya dina pedaran dongeng dina channel YouTube Kidemang Gunung Halu anu judulna Rajapati bagian anu katilu karya Kang Cepi Setiawan atanapi Kang Arisal C. Hapunten neme tiasa ngadongeng deui nya kumargi kahiji suasana lebaran teras kamari teh wargi nikahan jajab murang kalih ka pasantren oge kitunya sareng pengarang dongeng Kang Rompis Kang Yepi Cahyadi oge anjeunna nembe angkat di Pangalengan ka Jambi gitunya jenten teu acan aya updatean dongeng-dongeng Dewi Sekartaji saninten emas sareng non teh Pasiremisnya jenten sakali di nyunkeun dihapuntenna nya anu ngantosan sami simkuring oge ngantosan gitu pala wargi sadayana. Ya da ieu mah benten pengarangna karya Kang Cepi Setiawan ti Sumedang nya pala wargi. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Rajapati bagian katilu teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng ka diulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa jantan rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibuna bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapana bari nyantai nyi kopai nya udud samsai ngabaheai siapkeun ci kopina. Oge di padembalanana di tempat konveksi bari ngajahit motong ngobrasna nya di tempat cukur asgar di perjalanan bari nyupiran tempat bangunan nya. Pokona mah di pasar di pabrik di kantor kum kadulu-dulu nu aya di Lemur Barayan nu aya di kota ugi di Pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda teh wabil khususnya wargi-wargi nu aya di wilayah Jawa Barat Bantenna pokona mah wilujeng ngadangkeun nya. Oke ulah hilap di ulah di skip iklanannya da bager eta da pemasukanana pala warginya abdi medatu damel ngarepkeun eta we anu teu skip iklan ka kade kasup. Sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana eta tong ageng-ageng 2000 we etang-etang wewes nya parkir. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu katilu mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Dua poe sanggeus kajadian maotna neni di sisi kebon pinus lemur bahkan jati jadi genjleung jeung mata keung geus mang taun-taun pangeusi warga anu nyicingan eta lemur teh ayem tentrem kakara harita pisan ngalaman kajadian anu matak ngondang sagala carita jeung pananya. Kualatan hiji kajadian akhirna kacapangan jadi bahan pabentar paham anu ngabalukarkeun pacengkadan bener-bener ngabuntut bangkong ngajadikeun wargana pariarea omong patorong-torong jeung patukang tonggong kisruh pedah ujung puhuna teu puguh
akhirna jadi Bang Balu satungtung palakuna can bisa kapaluru. Sawareh wargana yakin taya deui anu jadi bibit buitna iwal ti wira anu geus tega nandasa laju ngeja teu tanggung jawab. Tapi sawarehna deui ngarasa teu percaya awahing apal kana sifat jeung sikepna sapopoena nu mibanda hade tabeat. Di sagedengeun eta aya oge anu boga rasa cangcaya ipis bates lantaran lain jeung enya babarian kabawa angin sakapeung nolak sakapeung yakin. Nya akhirna mah jadi weh kontroversi wargana misah sababaraha bagian alatan beda persepsi jeung kurangna informasi. Nu boga anggapan yen wira salah aya benerna oge nimbang kana kasaksian jeung sajumlah katerangan. Atuh anu nganggap yen wira teu tuah teu dosa heuh bisa disebut bener oge sok sanajan rada ipis kamungkinanana. Dina hiji waktu di warung Cemimin, "Lotek ceu ah, kupatna sing lobanya, lapar yeuh," ceuk Mang Darman laju diuk dina babangkuan. "Kisah kedengnya ngadaan entong," tembal Cemimin anu kabeneran keur ngajait gorengan tina katel. "Ulah ah, teu kuat kulada mah," nempo Mang Darman anu kakara datang wajuma nyilang malikeun awak pok nyarita, "Ilaing gedean man, balik di mana gitu? Nepi ka ngakukun lapar sagala eta. Nya teu mumuluk heula tadi isuk." "Uah geuning, manawi teh saha?" temal Mang Darman bari rengku. "Eta wa abdi teh wangsul ti desa. Tadi enjing waktos nuju marab hayam kasumpingan ku Pak Ici. Anjeunna nampi parentah ti Paku wireh abdi teh kedah kacana karita pisan. Saurna mah bade diajak ka kantor polsek, kumargi kasebatna penting apanan. Nya abdi teh teu kabujengan nedah." Temal Mang Darman bari kedewek kana gorengan. "Tata, kumaha dah? Aya ibur naon yo?" Wajuma penasaran gap kana gelas kopi anu karisa tengahna deui laju dibawa pindah ngadeuketan Mang Darman. "Ya kitu teh we wa, dian ti abdi aya oge nu sanes anu dipanggil teh. Intina mah sami disuhunkeun katerangan perkawis kajadian kamari," ceuk Mang Darman bari tuluy ngahuapkeun gorengan. "Ari ngudaan si Wira kumaha? Nagus aya laratan?" Wajuma nyusul pananya pasemon dariana keur teu beda we jeung patugas anu keur interogasi. "Eta teh acan wa, malihan mah Paku teh tos ngarencanakeun dinten enjing bade ngajak maluruh deui dugikeun ka tungtung kebon pinus teras nongol ka leuweung." "Oh nya teu naon, ngan asana moal kapanggih sabab lamun diitung-itung ku ayeuna oge pan geus 2 poe eta kajadian teh. Kabayang burunan, 2 poe teh lain waktu nu sakedeung lin. Si Wira geus tangtu init ka mana boa. Kami mah yakin moal teu nyaba ka kota gurah." "Mun leres pisan, abdi oge tadi nyanggem sapertos kitu, nanging Paku keukeuh peuteukeuh. Sauna teh sanunya masih kena aya di wewengkon urang." "Kasebulan pisan si Wiranya, put ngagonjlengkeun lembur urang sagala rupa. Leung basa lamun gonjlungna teh ku alatan menang hadiah atawa manggi harta karun. Ieu mah naon atuh?" Batuk jeung. "Ieu mah naon atuh? Tu sirikna mangplokeun kokotor kana bongot, ngawiwirang pisan. Cacakan mun beunang moal teu disiksa tah ku kami mah dah. Tuman teuing," ceuk Wajuma bari jeung kekerot. "Mana tuh ceuk? Ih, itu gerak. Lain mah ngarenos kalah ka ngadedengekeun." "Nya, hampura Darman, apaan kami oge sarua penasaran. Loteknya ngadaan entong?" ceuk Cemimin bari gura-giru ngasupkeun bumbu kana cowet. Nempo kalakuan Cemimin, Wajuma haget nyempad. "Abong culi lain tahun,
nya matak naon ngadedengkeun teh bari ngaladangan apan ngarenos mah kuleungeun lain kuceuli atuh. Mang Darman seuring ngeukeui bari ngabalieur. Sabenerna si Wira teh masih katalian dulur da teh. Ngan ari nempo kalakuanana model kitu mah. Tusudi najis teuing ngakuna oge. Ceuk Wajuma ditungtungan ku Jebi. Sakada poa dumasar kana katerangan saksi-saksi anu tadi dipanggil deui, saleresna si Wira teh aya kamungkinan teu salah. Nah, maki jeung teu salah. Apan geus puguh si Wira panu ngalakukeunana. Wajuma muncereng. Celengkeung cemimin milu mairan. Saha nu nyebutkeun si Wira teh salah teh? Sugan lieur jelema teh. Pokna bari nulak cangkeng. Geus dumuk ieu mah teu kudu neangan juriga nu teu kadeuleu. Gelo sugan mah nya. Ya, barina oge sing karunya ka kulawargana si Jenat. Nya ka asup kami, da dinten oge kami teh ibina. Sok sing puguh ulah nyieun katerangan nu matak lieur kana hulu. Pokna deui notor welang. Mang Darman sajongjonan olohok dumeh asa dihurup kuduaan, tapi saterusna nyarita deui kalayan leuleuikeun. Sanes kitu pan tadi oge disangemkeun numutkeun hasil keterangan para saksi. Pihak kapolisian nyebatkeun perkawis asas praduga tak bersalah. Anu hartosna si Wira teh teu acan kantenan disebat pelakuna. Punten ulah mengpar ka mana-mana ieu teh. Ceuk Mang Darman tatag. Oh, sugan teh aya saksi nu nyebutkeun si Wira tu salah. Ceuk Wajuma bari ngareret ka Cemimin. Anu direret haget mairan. Awas we, mun aya saksi anu ngabela ka si Wira, ku kami mah rek dikekesek beungeut sia. Mana tuh lotek Nabi? Ceuk Mang Darman bari nyerenge. Acan, pongan mane anu ngamimitihan atuh da. Jadi we kami teh emosi. Emosi meureun. Heuh heuh eta. Ieu mah nya babari hebat nu dagang teh. Hebat oge ari kanapi beneran mah teu nanaon ca teh Darman. Awewe ngomong eleh. Dina kieuna dina dongengnya. Nya mun enggalkeun atuh lotek nalap ari yeuh. Sabar heula atuh da nyeun lotek teh perlu waktu jeung prosesna nya. Gaya kitu eta basana siga diplomat wae. Gandeng sia ngaredek pisan. Wajuma katempo ngahuleung teu malire kanu keur pacental-cental. Tapi tekung silila pok deui nyarita. Lain kami mah bet jadi kapikiran ieu teh. Nahnya si Wira bisa disebut tu salah. Kieu wa, nanging hapunten pisan sata acananya pamugi ulah janten bendu. Oh wa oge Cemimin. Mang Darman ngahaja teu nuluykeun kalimah, nyelang heula nginum bari ngadaguan terapna omongan. Cing sok kumaha, ceuk pamanggih maneh we ieu mah. Ulah make bahasa hukum jeung persidangan, teu ngarti kami mah. Nanging nya kitu teh omat ulah duwikeun ka pancing emosi. Duh jadi salah we, emosinya. Ceuk Mang Darman bari rutret kanu duaan. Moal sok kumaha? Wajuma nembalan. Nya sok kami mari kadengikeun. Walon Cemimin leuleuy. Waktos Biijah ditaros ku polisi, nah ningali pisan basa si Wira nancepkeun balati kana jantung korban. Tah jawaban Biijah naon cobi? Ceuk Mang Darman bari ngabagi paneuteupna. Wajuma jeung Cemimin teu nembalan, kalah silih pelong jeung katara semua anu bingung. Sadar kana kayaan kitu, Mang Darman nyusul omongan deui. Jawaban Biijah teh ngakukeun teu ningali, teu nyaksian kumaha ngagabresna balati niruk jantung korban. Da anu katinggalna mah si Wira teh kasampak keur nangkep layon cenah. Wajuma unggut-unggutan sedengkeun Cemimin katempo beuki kerung. Pok deui Mang Darman nyambung carita. Eta numutkeun katerangan Biijah wa nya
dalah abdi nyalira nu kasebat saksi kunci pan harita teh abdi pisan salah sahijina nu mimiti ngudag si Wira teh saparantos diemut deui mah abdi ge janten teu yakin pami si Wira nu ngalakukeunana. Abdi emut pisan kumaha sorot panuna si Wira dina waktu samemeh lumpat teu ngagambarkeun kawas pelaku pembunuhan estuning siga anu kasieun wungkul sakali dihapun dini teh sanes maksud abdi ngabela si Wira nya ieu mah sakadar pamenak pribadi. Atuh perkawis kumaha pastina sareng saha pelakuna nu saleresna nya urang sami-sami doakeun wae mugia ieu masalah teh enggal rengse. Nanging anu tangtos nama urang keukeuh bakal pabentar paham satungtung si Wira teh acan kacerek numawi salah sawios upayana teh enjing bade maluruh deui sanu terang aya milik salarea si Wira tiasa kapenak supados tiasa masihan katerangan geusan ngarengsikeun permasalahan kitu manawi. Mang Darman mungkas omongan. Wajuma rumahu samemeh nyarita. Tahpan ari kieu carana mah kaharti wage apal sajeng kumaha ngunaan si Wira eta budak teh bisa disebut aya cawadun nyambung kana naon anu ditepikeun bieu saeutik gedena jadi mangaruhan kana sangkan uang ngunaan dirina. Misalkan ayeuna urang satuju si Wira teh itu salah bisa jadi anu ngarugahala si jinat mah jalma nu lian tah ku hal eta pisan urang jadi boga inceran anyar mureunanya jadi buki liur kieu teh teres pisan wa nanging rupina urang ulah ngantep kitu wae satia-satia mah ngabantos sangkan menak titik terang teh celengkeung cemimin mairan deui. Tapi dah kami maka yakin moal saha deui geus pasti si Wira pokona mah moal neangan jurigan nu teu kadel kami mah pen nya eta mah teu langkung ceu halusnya bawel cerewet aya nu ngaranna Mimin gitu ngomongna nya teu langkung eta mah ceu. Mang Darman nempas pan tadi oge tos didugikeun salami si Wira can kacerek mah tangtosna bakal tetep pabentar paham urang teh. Jadi kieu ieu teh Wajuma gancang motong ngerasa inggis kejadian pacental-cental deui naon anu diomongkeun ku maneh teh memang bener pisan lamun hayang puguh mah kudu bonang heula si Wirana asa kaingetan yeuh kami mah hayang nanya kumaha carana urang ngabantu supaya ieu masalah teh gancang pungkasna salain kudu menangkun si Wira anu teuing di mana ayahna panan. Ngadenge omongan kitu teh Cemimin asa meunang angin pisan jol seak we nanya bari jeung tegeug tah bener cing hayang nyaho kumaha carana sok jawab Darman. Darman teriuk pasemon keukeuh dina kayaan tenang. Aya cara nama malihan kesebat gampil nyesok bejakeun cing kumaha. Cemimin haget nempas bari jeung satengah muncereng cing kumaha man. Wajuma mairan bari jeung panasaran oge salah sawios cara nama urang tiasa nalungtik saha wae anu kantos caket secara pribadi sareng korban maksad deh tiasa rerencanganana tiasa kabogohna atanapi urut kabogohna malihan mah nalungtik oge saha anu bogoheun ka si jenat mudah-mudahan aya pituduh anu nganteur kana rengsena masalah ieu. Jung Wajuma nangtung laju nepakan tak-tak Mang Darman bari nyarita. Wah bener pisan man sapakodos pisan teu sangka maneh boga pamikiran anu jauh seperti kitu. Kieu carana mah wah bakal ngarojong sapi nu namun seug maneh nyalon ku teh tong hariwang kula warga uah mah loba sekeselerna we saperti warga bakal jati kula warga uah kabeh banan. Nah bet pengkol kana pencalonanku ieu teh wah ceuk Mang Darman bari gogodeg. Nyaho cara mikir maneh nu calakan kitu mah wah yakin bahkan jati teh bakal maju tu cara ayeuna ukur nampa beja wungkul yen dana desa teh geus cair cenah tapi duitna teuing dipakena naon pangwangunan kitu-kitu kede taya robahna
atuh jalan lain buki alus kalau ka buki rusak. Sok nyalolah pokona maman. Wa anu ngarojong pangarupna. Ceuk Wajuma bari geek diuk deui. Tos ongko lami kene masa pencalonan oge atuh. Mana lo teh ceuk? Iya karek beres ngarenos. Walon Cemimin. Astagfirullah. Mang Darman gogodeg. Kacida maneh mah Sarmin. Wajuma ngagebes bari nyerenge. Sabot keur kitu rentang-rentang kulisi desa muruka warung katempo bangun anu rurusuhan can genepi ti kajauhan keneh oge geus gogorowokan. Mang Darman, katiwasan ieu madu katiwasan. Cenah Mang Darman jeung Wajuma silih reret. Aya naon Ici muni hari wus-wus kitu? Ceuk Wajuma miheula ananya. Katiwasan pokona mah itu warga aduh. Temal Pak Ici teu kebat ngilang heula ngatur amegan anu renghap ranjug. Nya kunaon? Sok minum heula geura. Bade cai taman. Gap leungeun Mang Darman kana gelas tuluy dieusian cai tina dispenser. Ngaleut heula geura ieu Pak Ici. Ceuk Mang Darman bari ngasongkeun. Gap ditampanan, glek-glek nepikeun ka beak. Sanggeus rada leler Pak Ici nyarita. Bener-bener katiwasan ieu madu. Itu geura imah siwi rarek diduru ku warga. Astagfirullah. Mang Darman reuwaseun. Naon? Dedengean teh imah siwi rarek diduru. Wajuma ngarenjag. Aduh, alah ieu tobat teh Gusti nu Allah, nu agung, kuat ka itu tulungan atuh. Ceuk Cemimin hari weus-weus. Antuk namah bral tiluanana arinit muruka imah wira bari jeung satengah lumpat. Poho we lotek mah. Anjog kanu dituju kaporotan. Seuneu geus ngabebelah sarua jeung ngabebelana nafsu sajumlah warga nu harita aya. Teu cukup ku ngaduruk wungkul sawarehna mah nepikeun ka maledogan sagala. Tama euy seuneuna tah. Tah belah kulon tah. Ceuk anu ditaregos mere parenta. Lung obor tina botol diminyakan alias bom molotov teh pating belewer. Pre ni bajanela gur seuneuna hurung. Nempo kayaan kitu Wajuma nyerenteng kaburuan boga niat rek ngahulag. Hop ieu teh nanaonannya minggus urunan. Cenah ngong salah saurang warga ngagerok. Kami mah teu panuju mun siwira jadi warga Bakanjati. Teu beunang jeleumana, ieu mana anu diala? Dain kitu lur. Nya tah bener si Wira penjahat. Ngawiwirang lemur urang lah. Pembunuh pokona mah. Teu boga polo wadina teh ukur kabikang. Kitu kekecapan sajumlah warga nu aya. Wajuma ngagero deui. Cukup ieu teh kayak ieu mah anjeun sakabeh geus ngarempak aturan. Nangtukeun sikep sorangan bari jeung didasaran ku nu teu karuhan. Minggeus paruman sunun ayeuna kene. Hanjakal taya saurang oge anu ngadenge jeung nurut kana omongan Wajuma. Seuneu beuki ngabebelah hadena ti imah wira pernah naanggang tinulian kasebut leuheung sabab teu matak ngawalagar. Haseup hideung mulek beuki ngelun ka awang-awang di sabudeureun tempat kajadian karasa panas kawas nu ngarerab kana awak. Bledug kapireng sorana tarik pisan sigana teh tabung gas anu bitu. Warga surak ambal-ambalan ngerasa sugema. Seuneu beuki ngagedean tina kasur jeung kursi mapai kana hordeng baju naik kana suhunan. Derek-dek sora kai pamikul anu kabeulem bletok sora usuk awi anu keur dihanca ku seuneu. Teu lila ti harita gebruk suhunan teh rubuh ger deui sarurak. Wajuma ukur bisa nempokeun ti kaanggangan sanggeus samemehna dituyun ku Pak Ici dibawa indit kaluar ti buruan. Antuk nama imah wira teh karirangkaina haseup masih keneh ngeluna jan teu hideung mulek cara tadi. Di sababaraha bagian imah seuneuna masih keneh hurung ka kalicesan. Sajumlah warga geus ting laleos ninggalkeun patempatan.
Serog Mang Darman nyamperkeun Wajuma anu nanghunjar kana benteng di sisi jalan. Dapur man euy. Nuhun wa, kacidah teuing duh. Ceuk Mang Darman bari ngaharu. Sedengkeun kulisi desa mah kawas anu reuwas kareureuhnakeun ngaraga meneng teu betus omongan. Pok Mang Darman nyarita, Hapunten pisan wa, tadi teh teu ngarencangan. Nya di belah mana tadi teh man? temal Wajuma rada kuciwa. Abdi ngadamel dokumentasi video sareng moto Mamana Wian teh sajanten bahan kanggo panalungtikan ka payuna. Dihinten teh oge ieu teh kasebatinan anarkis pan wa. Oh, nyaan maneh mah panjang di pikiran gunungan wan. Antisipasi wa. Alhamdulillah dina hasil video sareng foto teh seueur pisan data sareng bukti kajantenan. Ya tuh hari gitu mah wah jadi asa kaubaran. Ayo urang mulang heula. Mangga wa, tos kaetang aman ieu. Memeh ngoloyong Wajuma ngareret ka Pak Ici, pok nyarita. Cih, rek balik ayeuna. Tapi anu ditanya kalakah rampang rempeng tepugu. Ari maneh kunaon Ci? Sok abdi mawa, can ge larer kurusan kamari. Ayeuna katamahan deui nyaksian kejadian ieu. Ayo rek balik moal. Wajuma satengah muncereng. Mangga wa. Cek Pak Ici bari tuluy nuturkeun. Bahkan jati bangun anu ilang dangiang. Carita ngeunaan lemur di mana pangusina alakur, tapi ku harita mah siganangan kari catur. Kiwari jadi loba kajadian anu matak nyeblak kana ati. Dimimitian ku Rajapati sing horeng ngondang carita lian anu datangna pilih genti. Pemirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Luar biasanya gitu gambaran fitnah di masyarakat teh. Seueur gitu kejadian-kejadian nu sapertos kitu teh. Urang aya di tempat anu salah tungtungna ka fitnah. Berurusan we jeung hukum ya. Beak duit, beak naon ya. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum baranti, nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.